Ikuti kegiatan aku sehari-hari masak sayur jamur, lanjut jemur baju. Halo Baraya, kembali deui di kegiatanku sehari-hari. Alhamdulillah cuaca poe ieu panas ngabelentrang. Lamun cuk urang Sunda mah cuacana ngeunaheun halado. Caritana ieu si baju geus meunang meberkeun isu keneh, tapi geus rada beurang mah dipungkarkeun keluar soalna mumpung cuacana bagus. Atau halodo setelah beberapa hari henteu bisa nyeusehan karena cuaca hujan terus. Alhamdulillah ti poe kamari nepi ka poe kuari alhamdulillah halodo. Mumpung aya kesempatan dibere panas atau dibere halodo, hayu geura urang amprekan nyeusehan. Pokona mah bubar beber jarti mumpung aya panas. Ja cuaca kuari mah susah ditebak, kadang-kadang isuk mah hujan, beurang mah halodo. Meberkeun parabah nanggeus beres, lanjut urang urusan supa. Caritana ieu tadi meunang supa ti pipir, loba supa tina kayu. Cuaca hujan panas ieu mah sok loba supa anu liar, jadi supa-supa bae mah nya lamun cuaca panas hujan kieu teu kudu meuli di mamang sayur, nyiar begeh kaburi meunang. Nya sanajan telok enggal poe meunang ge, tapi sok aya bae lamun nyiaran kaburi mah. Keur ngurusan supa tiba-tiba leungeun raheut akhirna diganti ku gunting. Nya nyiar nu aman-aman bae nya horeng eta si peso seukeut. Tapi horeng dipikir-pikir lebih keneh babari make gunting ketimbang make peso. Lamun make gunting kieu mah nya gasik ngurusanana, pokona mah henteu sieun raheut. Urang persingkat bae videona. Caritana ieu si supa enggeus-anggeusnya. Intina mah geus meunang ngombah laju bae ku urang diasakeun bumbuna mah babari cuman bawang beureum, bawang putih ditumis, terus asupkeun si supana ulah poho dibulak-balik pang ulah bau dirina, pang ulah bau supa. Ulah poho diberean cai sekitar sagelas atau 2 gelas supaya si supana tereh empuk, tereh asa. Diberean cai enggeus ulah poho dibumbuan seperti biasalah bumbuna mah uyah, mecin, gula. Ulah poho diendogan cukup sahulu, bendogna dikocok laju ku urang dikurah kare supaya makin enak makin nikmat. Ulah poho diberean tomat sabeulah beulah loba-loba. Ulah poho sabari diasakeunna, sabari diaduk-aduk, sabari diasaan supaya cukup rasana. Singkat cerita ieu si sayur nanggeus asak hayu urang emam. Masya Allah menu emam poe ieu tersat-set tersimpel, pokona mah urang ripuh-ripuh dengan sangu mah. Sanajan emam jeung supa meunang ngalati pipir geh bo tetep nikmat ieu emam, tiada duanya daripada tamanya nungguan daging anu eueuh nu aya bae lajuna mah burung, yang penting mah aya dengan sangu. Ieu nya emam jeung sayur supa tu alabatan emam jeung